Adab ka indung bapa dua las rupa, hiji ngadenge omongan indung bapa, kaduana kudu turut parentahna, ulah pisan bahaka indung bapana, katiluna kudu pisan banget hormat, sangkan urang bagja dunya jeung akhirat, opat ulah lempang di hareupeunana, karena henteu hormat kaduanana. Lima ulah narikeun soanteun batan, kana sora indung bapa ngaliwatan, genep kudu ngajawab panyalukana, kalayan jawaban anu pangalusna. Tujuh ulah ngabangkit ngabarung sinang, peda ka indung bapa geus nyeunang-nyeunang, balik sakumaha kumaha ulah oge kudu ngarasakeun lalawora bae, kadalapan kudu kacidahayangna, kana menang karidoan duanana, karena ridho Allah nu maha agung, kana ridho indung bapa tergantung, najan sakumaha taat ka Pangeran, tapi ka indung bapa teu ngahargaan, maka Gusti Allah teu ridho ka maneh, ditutur dina hadis Nabi kaneneh, kasalapan kudu ngarendahkeun diri, ulah luhur sumawona nganyenyeri, kicep maen mata ngarindetan, ka
kasapuluh ulah wani molototan kasabelas kudu pisan bear budi dihareupeun indung Bapa pribadi sanajan indung Bapa kurawed hangser anak namah kudu tetep bae bager 12 ulah wani nyanyabaan anging pamit heula nyuhunkeun widian entos menang widi terus anjeun munjung kana dampal sampeanu jadi indung terus ngadua wada pamit amitan silih titipkeun raksaan ka pangeran tapi ayanya nu teu kudu widi nalika kolot teu boga tanah wadi sarta dinu deukeut teu aya pasantren pake diajar ilmu nu fardu ain ngan bae nu kitu kurang barokahna alus namah sing menang heula widina sakitu anu ditutur dina kitab kifayatul mubtadiin lebah adab sakitu anu ditutur dina adab kifayatul mubtadiin